Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sang pribados dina pangajaran bahasa Sunda, khususna pikeun murid SMA sederajat di kelas 11. Saatana gawitan, mangga urang ngadoa sasarengan, mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga. Perkawis kawih pangajaran kahiji lanjutan nu kamari kanggo murid SMA sederajat kelas 11. Sumangga. Neuleuman wangun jeung gaya bahasa dina rumpaka kawih. Wangun rumpaka kawih sarua jeung wangun sajak atawa puisi. Rumpaka kawih aya oge anu disusun dina wangun sisindiran. Gerak titenan deui ieu sempalan rumpaka kawih es lilin di handap. Dina contoh rumpaka kawih ieu aya rumpaka kawih itu saha dunungan nu nungtun munding digantelan geuning ku sapu tangan. Itu saha dunungan nu ginding teuing si horeng mah aduh geuning jungjunan. Dina rumpaka kawih eta aya anu disebut padalisan nyaeta baris. Jadi dina rumpaka kawih ieu aya 4 padalisan. Salian ti padalisan aya oge anu disebut cangkang. Cangkang ayana dina padalisan kahiji jeung kadua, sedengkeun eusi aya dina padalisan katilu jeung kaopat. Rumpaka kawih tadi itu saha dunungan nu nungtun munding di padalisan kahiji jeung padalisan katilu diperhatikeun eta aya sora anu padeukeut nya. Sora nu padeukeut i dina kecap ding jeung ing. Sedengkeun dina padalisan kadua jeung kaopat padeukeut sora a dina ngan jeung nan. Jadi lamun nilai kana wandana mah sempalan rumpaka kawih eta teh kasebut kana paparikan. Pangna disebut paparikan lantaran padeukeut sora tungtung padalisan kahiji jeung katilu, padalisan kadua jeung kaopat nu aya dina cangkang jeung eusi atawa nu disebut murwakanti teh. Murwakanti. Gaya bahasa nu sok kapanggih dina rumpaka kawih kayaning gaya bahasa lalandian atawa lalandian nu istilah sejenna sok disebut metafora. Metafora atawa metafor nyaeta gaya bahasa babandingan atawa lalandian ku jalan nyebut hiji barang padahal anu dimaksud mah anu sejen lantaran dianggap boga pasifatan atawa ciri-ciri anu sarua. Dina harti jembar metafora ngurung rupa-rupa gaya bahasa babandingan kayaning lalandihan, mijalma, ngasor, rarahulan, rarautan, jeung sajabana. Gaya babasa lalandian sok dipake pikeun ngaganti ngaran ku sesebutan. Aya sesebutan alus atawa pideudeuh atawa heronimia jeung aya sesebutan goreng, ocon atawa metonimia. Contona kecap Sri Kandi eta eukeur sesebutan ka awewe anu wanian. Si jalak harupat eta dipake
keur sebutan kalalaki anu toh pati jiwa raga. Cadu ngejat ti pakalangan atau perangan. Wayang pangsisina dipake keur sebutan ocon, banyolnya kajalma anu jangkung gede siga anu dina wayang pangsisina. Gaya bahasa mijalma atau personifikasi sok digunakeun pikeun nyebutkeun barang anu henteu nyawaan atawa sasatoan diupamakeun boga pola cara jalma. Kayaning boga rasa sedih, susah, bunga atawa ambek. Contona, gunung siga anu milu nguyung, lebak siga anu milu susah. Pucuk janur tinggarulang ngagupayan anu angkat. Lokomotif ngahegak lir seunggah nanjak. Bulan ngintip tina sela-sela mega. Gaya bahasa ngasor atawa litoles sok dipake pikeun ngebrehkeun hal anu sabalikna tina kanyataan. Contona, kuring mah teu boga duit sapeser-peser acan, padahal manehna teh beunghar atawa boga duit nya. Conto liana nyaeta dahar ge ukur jeung uyah, padahal deungeunna sangu sagala aya nya jeung sajabana. Lanjut. Gaya bahasa ralahulan atawa hiperbola sok dipake pikeun nandeskeun atawa ngantebkeun atau nimbulkeun rasa nu kaleleuwih. Contona, amarahna nguntab-nguntab lir seuneu hurung. Ngajerit maratan langit, ngotseak maratan jagat. Najan nepi ka ceurik getih oge moal ditolih. Eta teh keur ngantebkeun atawa nandeskeun hiji kalimatnya. Deui gaya bahasa rautan atawa euphemisme dipake pikeun ngalemeskeun maksud sangkan teu kasar katarimana ku nu maca atawa ngaregepkeun atawa nu ngadenge. Contona, ke kuring rek kacai heula padahal maksudna mah rek kiih nya. Karunya anakna teh geuning teu ningali, maksudna teh nyaeta lolong nya kitu nya. Tah mun sakitu nu kapihatur, hatur nuhun anu kateda. Mudah-mudahan tiasa bermanfaat. Ulah hilap, like, subscribe nya. Tekan channel supados tiasa langkung saya deui. Ditutup bil taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi